tuh. Oh iya sawah gitu nanti juragan data mau hayang nanti bararasigi ya kalaka nita Mang Jatman kalakawan seueuh datang ka dieu ya maka geus kudu dibersihan geus ieu mah nya wayahna kudu kukuring sarangan meureun ieu mah tuh coba ning geus beurang kieu nu nganteuran dieu teh tuh asa haroream kieu coba dengan tapi aduh kudu ngawayahnakeun deui kamana hati deh cenanya. Ya. Aya naon? Oh, atuh. Lain kita tadi oh ya geus cek ya geus beurangna ke karangan teuran ka mana kitu Biati? Biati aya. Oh, atuh. Oh nyata iya wa Mang Jatman teh nyata di sawah kitu kalakal geus sabaraha poe ieu palas di sawahna. Jadi dibersihan. Hati-hati ka mana? Hati eueuh. Atuh lamun aya nu ngurus nama daya teh sawah oge atuh moal ngasihkeun ka dieu balong diantepkeun kieu. Mang Jatman di kita di Kalaksara rese teh keur boga pagawean meureun di nu lain. Eta budak teu dibawa kitu. Mulai neta ai Biati teh rek ka pasar rek naon cenah kitu da. Long lamun boga duit kitu eta Biati teh. Balen tadi eta nonton nganteran ya geus ieu. Aduh. Lapar. Geus lapar ya emang ya kita tadi oh. Eta nyata cilik nunuan Mang Jatman teh ieu sawah anu sakieu baralana sih basa eta kene kuduna geus bersih eta kuduna mah. Tapi kalau iya ya Mang Jatman geus sabaraha lila eueuh ka dieu kitu di keturunan teh. Dititah teh. Oh nanti nah oh iya nanti tak kursak iya gening oh da eta Biati dititah kantor tadi kalau kanita maneh ainun jadi kieu sabenerna Inun ai amang mah kitu nya ngarepkeun teh da geus nyaho kitu eta si Mas Diki Perkoso teh kitu manehanana teh sabab geus heupeul manehanana di anak di juragan datana teh jadi amang teh karunya kitu ka Inun sabenerna mah naon disebutkeun karunyana pana Inun teh kitu geus heubeul teu boga salaki kitu. Jadi ai amang mah maksud teh si Mas Diki Perkoso nu hayang ka Inun teh kitu gancang tarima kitu. Jadi Ainun mah geus teu kudu pikiran sabab amang heuh nyaho kitu. Da kamari kepan ka amang. Manehanana ngomong kitu keun bae cenah lah lamun boga budak hiji mah 2 kilo oge cenah kitu. Da abdi mah heuh bogo kitu ka manehna teh. Manehna si Mas Diki Perkoso kitu ngomong ka amang kitu. Eta mah ai ceuk amang mah kitu manehna Ainun tinggal mikir sorangan we kitu ulah teu pikeun kambung embung kitu da bager eta ya amang nyawa sorangan kitu si eta teh si Mas Diki Perkoso teh di dituna teh di Bandungna teh
eta mah tinggal mikiran sorangan we eta ainun gitu ngan aya amang mah ai maksa mah moal gitu ngan ngabejakeun we gitu terus kainun terus terang gitu pastinya ahun gitu kiki kasih hamjah oge ta inun. Kalau gitu eta mah nanti inun awe cek amang mah kitu nya amang udah nurus ke daya pagawean soalna nu digawean can eueuh moal datang ka dieu. Ainun, ada ya si Mas Diki perkosa nelpon eta Ainun. Oh iya si Mas Diki perkosa nelpon begitu. Oh dati pasar oge nanti hati-hati kan ke meulina naon kitu duitna kala katingalon dedek balanya teh. Oh iya nanti si Mas Diki perkosa teh nelpon gitu nanti hayang ngomong gitu ke Ainun gitu jadi manehna teh cenah geus eueuh sababaraha poe nanti teu nemalan wae gitu Ainun teh ayeuna mah bere penjelasan gitu cek di ati mah ya manehna nelepon si Mas Diki perkosa itu di Bandung. Da non teh teu meulina naon gitu nanti di pasar oge ya teh di ati teh. Assalamualaikum. Ya Kang, perkosa non. Oh nya ai kitu lah ai cek biate mah gitu. Lamun si Mas Dikit perkosa nelponan terus mah mining keneh. Dae gitu ainun sabab biate ke nyaho gitu eta si Mas Dikit perkosa teh. Bager gitu nyaho di Juragan Dartanan itu di Bandung eta si Mas Dikit perkosa teh. Nuhun. Nuhun Kang. Aduh, ya sawah nanti. Gitu aja. Jadi mah gitu eta ainun nanti cek hati mah gitu mining keneh daek gitu lamun si Mas Diki perkoso nanti nelponan wae gitu sebab hati nyaho sorangan gitu eta si Mas Diki perkoso teh
bager gitu jalan mana teh jeung Kak Biati ke panho manehna teh ngomong gitu cenah kajen wae cenah boga anak hiji oge cenah kitu mal burung kedae gitu wae eta mah ai cek Biati mah tinggal kumaha Ainun we mikiran nana gitu sabab daripada kitu ayeuna si Hamzah kitu nu ngurus kitu karunya geus sakedeung daya sakola meureun keteh gitu cek Biati mah eta mangja hadiyo ayo di pasar teh nanti itu barang boli di takalaka poho mangja nanti Pak ya abis dek balik gitu dan nanti mereka ditolak terus beberes di mah gitu kita harus beres kita ini kita nak barang-barang kan bayar tugas uang eta mang jaja tuh kan bayar syukur atuh mana orang balik eta bisa siap jaga di situ deui teh ke sekolah lain ke pasar ke barang beli duit kalau Pak dari bawah deui teh jangan teh mahal di pasar teh ayeuna mah imbon teh nu bobolian teh jadi gitu lamun budak bisa segala sabab mararaha bobolian jadi tadi gitu barang beli nanaon gitu udah beak duit gitu poho tuh di bawah gitu duit teh Kita baru saja beres bikin video di area sawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Dede Sutisna. Tanya pemirsa sadayana ceritana si Ainun teh gitu manehanana anu terus di ya po ya encan ya can disalin ya jadi kurang pemain cenah gitunya. Jadi cerita teh si Ainun teh gitu keur di dongsok tak supaya daek gitu kasih mas diperkoso gitu. Mun pamirsa sadayana Mang Dede sanes kirang sono ya sapara kancanya mung waktosna nu tes nyekapan deui urang dilajengkeun deui di nu sanes waktos. Hatur nuhun pisan ka pamirsa anu tos ngiri ngarojong wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.